Ats-tsalitsu ari nu katiluna eta ziyadatu ruknin nambahan rukun min arkaniha anu tetep tina pirang-pirang rukun itu salat al-fi'liyati anu bangsa pagawean au ityanun niyati atau ngadatangkeun kana niat au takbiratul ihrami atau ngadatangkeun kana takbiratul ihram awis salami atau ngadatangkeun kana salam fi ghairi mahallihi dinalian tempatna itu kullun minan niat kullun minat takbiratul ihram kullun minas salam amdan bari nangahaja fa in kana maka lamun bukti sijalma sahwan eta poho au zada atawa nambahan sijalma ghairama kana lianti perkara zukiro anu geus dicaritakeun itu emma minal arkani nyatana tina pirang-pirang rukun amdan bari nangahaja au sahwan atawa bari poho lam tabtul tah teu batal itu salat ar-rabi'u ari anu kaopatna eta ayyataharraka yen musik-musik si jalma harkatan wahidatan kalawan sakali usikan mufritotan anu ngaliwat batas atau napi kaleuweuhi au salasa harokatin atau kalawan tilu pirang-pirang usikan mutawalliyatin anu tuluy-tuluy amdan bari nangahaja amdan eta ngahaja kana bukti itu taharruk au sahwan atawa poho au jahlan atawa bodo al-khamisu ari nu kalimana eta ayyakula yen barang dahar si jalma au yashroba atawa barang inum si jalma qalilan barina anu saeutik amdan barina nu ngahaja fa in kana maka lamun bukti si jalma sahwan eta poho au jahlan atawa bodo wa udhiro jeung diuduran si jalma lam tabtul tah teu batal itu salat bil qalili ku anu saeutik wa batalat sareng batal itu salat bil katsiri ku anu loba asadisu ari nu kagenepna eta fi'lu syai'in migawe na hiji perkara min muftiratis shaimi tanapi pisahkeun min muftiratin tina pirang-pirang nu mantak ngabatalkeun as-shaima ka jalma anu puasa ghairal akli anu salianti barang dahar wa syurbi sareng nginum as-sabi'u ari nu katujuna eta qat'un niyati megatkeun niat ka ayyanuya saperti kinin nganiatan si jalma al-khuruja kana kaluar minas sholati tina salat ats-tsaminu ari nu kadalapana eta ta'liqul khuruji nyantelkeun kaluar minha tina itu salat ka ayyanuya saperti yen nganiatan si jalma idza jaa di mana-mana datang saha Zaidun mang Zaid kharajtu tah kaluar kuring minha tina itu salat at-tasi'u ari nu kasalapana eta taraddudu mang fi qat'iha dina megatkeunna itu salat ka anta haddasa saperti yen anyar datang lahu ka si jalma naon hajatun pangabutuh fi sholati dina waktu salat fataraddada tuluy mangmang si jalma baina qat'is sholati di antara megatkeun salat wal khuruji jeung kaluar minha tina itu salat wa baina takmiliha sareng di antara nyampurnakeunna itu salat lil asyiri sanes lil asyiri al asyiru salah dina matana ari anu kasapuluhna eta asyakku mangmang fi wajibin dina anu wajib min wajibatin niyati anu tetep pirang-pirang anu wajibna dina niat ida tola di mana-mana lila naun zamanuhu waktuna itu syak urpan cek uruk au fa'ala atau migawe si jalma ma'ahu sartana itu syak ruknan kana hiji rukun fi'liyan anu bangsa pagawean au qauliyan anu atawa anu bangsa ucapan
Al hadi asyara ari anu ka-11na eta qat'u ruknin megatkeun rukun min arkaniha anu tetep tina pirang-pirang rukuna itu salat al fi'liyati anu bangsa pagawean di ajli sunnatin karena arah-arah migawe sunat kaman koma nasian kaman seperti jalma koma nangtung si jalma nasian barina anu poho lit tasyahudil awali pikeun tasyahud awal summa ada tuluy balik deui si jalma lahu kana itu tasyahud awal aliman barina anu nyaho amidan tur anu ngahaja asani asyara ari nu ka-12na eta al baqa'u tumetep atanapi cicing fi ruknin dina hiji rukun kita tayakona di mana-mana yakin si jalma tarkama kana ninggalkeunana perkara qoblahu anu tetep ma aya dina samemena rukun au syakka tau mang jalma fihi dina itu ma idza tola di mana-mana lila itu syak atanapi itu bako dipangker urpan cek urup balayalzamu balik tamisti hu kasih jalma naon al audu balik deui fauron dina pada harita ila fi'lima kana migawena perkara tayakkona anu ngayakinkeun si jalma tarkahu kana ninggalkeunana itu umma au syakka taw mang jalma pihi dina umma ila ingkana kajabalamun bukti si jalma makmuman eta jadi makmum fayati maka ngadatangkeun si jalma birok ataini gitu kalawan dua rukun ba'da salami imamihi dina sabada salam imamna si jalma wala yajuzu jeung teu meunang lau pikeun si jalma naon ala audu balik deui fa hadhil ahkamu maka ari ieu pirang-pirang rukun maka ari ieu pirang-pirang hukum yalzamu eta misti naon kullun saha kullu muslimin saban-saban jalma anu Islam atanapi yalzamu eta misti kulla muslimin ka saban-saban jalma anu Islam naon ma'rifatuha nganyahukeunana itu hadhil ahkam